ge bisa orang tapak tah di Batu Sukung aya, di Batu Damprakna aya, Batu Gela aing nu sebut Batu Suung nu mana coba? Eta tah. Anu ieu. Oh iya Batu Suung. Bisa diuk di luhurna jamin 1 tahun ge boga ilmu. Anjing Batu Suung. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai. Oh yeah. Jadi ayeuna urang keur aya di pantai Tebing Gajah di Senol Cilung. Tapi hanya kali ya cuacana rada naonnya. Rada hujan ngaririncik. Jeung geus mulai rada tiris tuh. Tinggali tukangan urang anjir, amazing pisan sia teh mah. Tah memperkenalkan ieu CS urang hiji. Halo. Saha namina A? My name is Bendot. Bendot. Yes. Terus Mam. I'm from Bogor. Terus Mam A. Terus Mam? No, I'm hungry. Oh, Because Umi teu nyangu. Umi teu nyangu. Gaduh acis kanggo jajan tapi. Teu dibere jajan urang. Teu dibere jajan, teu dibere daang. Gogoleran sare oge. Aduh. Terus ayeuna kumaha jadi ngabebanan aing gitu. Hayang ceurik urang pokona mah wa. Ayo urang kukurilingan deui nya di dieu di pantai. Ya urang kudu luluncatan di dieu memang kudu rada hati-hati. Bisi ti kosewan ke bisa misalah bisa kepelitek gitu sukuna. Anjir. Awas, Mang. Wah, daguan euy. CS aing ninggalkeun meuy. Hah? Jadi eta babaturan urang ti Bogor, ting ti Bogor mana? Urang ge bingung kusabab manehna ngomongna jiga so Inggris tapi bahasa Sunda nyambung. Kayak urang ngajak ngomong deui budakna ka itu kabur euy. Urang di dia bisa ningali laut, udah ngaranna ge di pantai nya. Masih bisa ningali laut mah. Itu aya kapal aya kumarariang. Si Amang eta geus ka ditu deui anjir. Woi, daguan. Jadi ieu teh lamun diperhatikeun nya ieu karangna tah ieu tah. Tah ieu tah. Belah dia belah tutangan urang tuh nya. Ieu teh jiga semacam geopark deui. Tapi kasebutna ieu lain geopark nya. Ieu teh sabenerna ieu urang tanya ka piribumina nu geus lila di dieu nya ku urang. Wa ka beuling dia wa. Siti kuduban. Tenang urang mah pengalaman. Tos sabaraha lami wa di dieu wa. Alhamdulillah 1 tahun kagigir. 1 tahun kagigir moal kaluhur. Moal Yakin siraga kurang. moal make sangu. Moal mecinan we saeutik. Make mecin. Biar kayak anak-anak zaman now. Jadi kebanyakan mecin. Jadi rada-rada kieu gitu saeutik. Ada yuk kamu no? I'm from Bogor, Indonesia. Jadi ieu bule. Jadi bisi kalian nu teu ngarti bahasa Inggrisnya. Ieu teh bule aslina nama gitunya. Ngan ku sabab ku hidungna dikutuk. Ieu teh bangor manehna teh keur budak. Gara-gara main bola ku hidungna dicaram, dikutuk jadi hideung. Ampun Gusti. Pemirsa, ya. Sok ngabangus. Bisikeun penasaran ka dieu tinggal dikontak we ngaranna teh channelna saha sih ngaran maneh teh wa urang teh Ayo urang saha? kitu sih teh mah ieu kumaha sih anu bener saya teh wa angke urang kumaha ieu promosi hese Tong hilap di subscribe channelna Pastup nya. Pastupnya Pastup. Naon sih Pastup? pasukan naon pasukan sangu Pasukan penjahat sangu. pasukan sangu asak Ya, sangu asak bisa lah gitu. ai tubena naon Tube teh nya tube we kumaha aing? Channel aing kumaha aing? Kayak lamun misalkeun aya seseorang mempertanyakan ke saya. Terus gimana nanti saya menjawabnya itu? Bejakeun pokona mah kumaha aing da channel aing. Lamun ku aing tinggaran anjing eta naon maneh protes. Kepan batur nanyakeun bulan. Oh, saya eta mah eta. Edan sana edan. Didinya. Oh didinya. Lain urang mah. Lain urang aya didinya. Didinya. Oh, didinya berarti.
pemirsa, inilah suasananya di pinggir laut, namanya teh namanya disebutnya teh Senau Tebing Gajah gitu. Jadi gitu. Nah, lamun sekarang arek berdalam dalam ilmu, jadi dia bisa orang tapak tah di Batu Sukung aya, di Batu Damprakna aya, Batu Gela Sukung gela aya. gela gela aing nu disebut Batu Suung nu mana? Nah, eta tah. Anu ieu. Oh iya Batu Suung. Bisa diuk di luhurna, jamin setahun dia boga ilmu. Anjing Batu Suung. Kayak aing tanya heula. Kunaon sawabna mungkin ngaranna Batu Suung. Nah, eta mah kos payu, kos suku itu biasa dicabutan ku urang aya di luhur. Supa, bener. Nah, supa eta gitu. Ayo tong saruakeun pan di urang di USA mah eueuh Suung. Aya, beli tong saeutik teh. Aya sewa. Urang Ada. pernah Di belah mana? beli suruhan saeutik. Belah sono. Aya. Rada gawit. Eta didinya bener. Urang pernah mangihan teh kos kieu. Dijamin setahun ge diuk didinya pokona mah pemirsa eta teh. Balik-balik kieu. Serius bener. Aing boga babaturan teu cager. Jadi ayeuna urang arek menuju ka spot utamana, anu disebut Batu Gajahna. Tapi lamun aya CS urang arulin ka dieu kumaha teh? Gampang. Naik naon? Bis bisa, taksi bisa. Pokoknya Naik bus, mah naik taksi. di Cilung naik bis nomor 79 hiji jurusan Kulong, turun di Seno di Okeman. Nah, sarua 105 hiji bisna eta 2 bisna. Tah lamun 10 50 hiji. 10 50 hiji. Lamun naik taksi, Naik taksi nya lumayan rada berat hargana gitu. lamun naik kereta bisa tuh. Bisa di Cilung di Taipei oge ti mananya turunna di Ruipang we. Turun di Leuwipang Di terus Ruipang naik taksi naik taksi murah. paling 150 nya. Dah bisa kena 100. Menang anyuk tuh. Menang insyaallah menang. Menang anyuk. Da amangnya nanya. Ya. Ada orangnya biasa ngagoel sih. Goel beca. Atuh pan ieu mau payung we. Gitu. Jadi ayeuna teh sakalian ngojek payung Ngojek sebenarnya mah payung. di dia gitu. Jadi ya babaturan urang teh kakarek panggih sih di dia manehna geus usaha di dia tukang ngojek payung. Sekalian bisa anu hayang ka dieu gitu ku urang jadi kuncen lah istilahna urang.